Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Ade Arif ti 11 IPS 2. Langkung ti payun urang panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Allah Ta'ala anu parantos masihan kanikmatan sareng kasehatan mugia urang tiasa kumpul dinu ieu acara dina kaayaan sehat walafiat. Teu hilap shalawat sareng salam ngocor ka junjungan urang sarerea Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargina, sahabatna, jeung urang salaku umatna sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, ibu guru anu kusim kuring dipika hormat, sareng rencangan anu kusim kuring dipika cinta. Dina waktos ayeuna sim kuring bade ngadugikeun biantara anu judulna pentingna ngajaga lingkungan sakola. Dina waktos ayeuna sim kuring ngarasa-rasa kanu ngaranna sampah plastik. Utamana di lingkungan sakola arurang masih seueur keneh sampah plastik anu padue dipicen. Contohna dina waktu istirahat masih seueur keneh siswa-siswi sakola arurang anu osok micen sampah botol plastik dina meja kantin. Ku kituna urang ngajak sarerea supados tiasa micen sampah plastik ka tempatna. Sareng sim kuring ngawartos masih seueur keneh sampah plastik anu sok dipicen ka tukangan sakola. Buktina lamun urang ningali ka jandela masih seueur keneh sampah plastik anu dipicen ka dinya. Tateh kurangna sadarna kasadaran siswa-siswi micen sampah plastik. Sareng sim kuring ngajak supados tiasa ngurangan ngagunakeun plastik. Kusabab plastik teh hese diurayna ngabutuhkeun puluhan tahun supados sampah plastik tiasa terurai. Ku kituna urang ngajak sakabeh warga sakola supados tiasa ngurangan ngagunakeun sampah plastik. Mun sakitu biantara ti abdi, kurang leuwihna mugia dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.